Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang sadayana. Mugia urang sadayana aya dina kawilujengan sareng panangkayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas 5 SD Islam Sahabat Ilmu Karawang. Ayeuna urang sasarengan diajar ngeunaan tanda baca. Dina bacaan atawa tulisan teh sok digunakeun rupa-rupa tanda baca. Naon gunana tanda baca teh? Tanda baca gunana pikeun urang ngarenghap waktu maca. Iraha urang kudu ngarandeg jeung iraha urang kudu eureun. Jadi tanda baca ini berguna untuk kita mengambil nafas ketika membaca. Kapan kita harus berhenti sejenak dan kapan kita harus berhenti membacanya. Tanda baca tentunya ada banyak jumlahnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita cukup pelajari 3 saja. Nuka hiji tanda titik atau disebut oge peun. Nuka dua tanda panyeluk atau dalam bahasa Indonesia tanda seru ya. Yang ketiga tanda pananya. Gampang ya. Tanda baca nuka hiji nyaeta tanda titik. Tanda titik biasana digunakeun dina kalimah wawaran. Kalimah wawaran teh nyaeta kalimah anu eusina mere nyaho atawa mere beja ka batur. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat berita atau kalimat informasi. Kalimat yang isinya memberi kabar atau memberitahu suatu informasi kepada orang lain. Contohna, binar ayeuna tos kelas genep di SDI Sahabat Ilmu. Di perpustakaan mah buku bacaan teh lengkap. Perhatikan dua kalimat tadi, semuanya diakhiri dengan tanda titik. Tanda nu kadua nyaeta tanda panyeluk atau tanda seru dina bahasa Indonesia mah. Biasana tanda panyeluk digunakeun dina kalimah parentah. Nyaeta kalimah anu gunana pikeun marentah hiji jalma sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Kalimat perintah yaitu kalimat yang gunanya untuk memerintahkan seseorang supaya melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan. Contohnya, jang bawakeun cai sagelas. Nah, diakhiri dengan tanda panyeluk. Yang kedua, tanda panyeluk digunakan dalam kalimat pangajak atau kalimat ajakan, yaitu kalimat anu eusina ngajak hiji jalma sangkan milampah hiji pagawean. Kalimat yang isinya mengajak seseorang supaya melakukan satu pekerjaan. Contohnya, Fayad, hayu urang main bola. Nah, eta contoh tanda panyeluk dina kalimah parentah sareng kalimah pangajak. Tanda baca nu katilu nyaeta tanda pananya atau tanda tanya.
digunakan untuk kalimah pananya. Kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara atawa naon wae sangkan menang jawaban. Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang gunanya untuk menanyakan suatu perkara atau suatu hal apa saja untuk mendapatkan jawaban. Tentunya dalam kalimat pananya atau kalimat pertanyaan ini harus diakhiri dengan tanda pananya atau tanda tanya. Perhatikan contohnya berikut ini ya. Kunaon kamari amar teh sakola? Saha namina bapak guru teh? Iraha bapak bade angkat ka Jakarta. Lah eta tilu kalimah tadi mangrupakeun kalimah pananya anu ditandaan ku tanda pananya di akhir kalimatna. Tah ayeuna hayu urang tengetan ciri kalimah pananya. Ciri nu kahiji make tanda pananya. Ciri yang pertama menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Nu kedua make kecapananya. Yang kedua harus menggunakan kata tanya. Di antara kata tanya dalam bahasa Sunda adalah kunaon untuk menanyakan sebab, kamana untuk menanyakan arah atau tempat tujuan, nu katilu naha untuk menanyakan alasan, nu kaopat iraha untuk menanyakan waktu, nu kalima naon untuk menanyakan suatu barang atau hal, nu kagenep kumaha untuk menanyakan keadaan atau keadaan. Dan yang ketujuh adalah saha untuk menanyakan jalma atau seseorang. Nah, demikian tadi sudah kita pelajari 3 tanda baca, yaitu tanda titik, tanda panyeluk, jeung nu katilu tanda pananya. Ayeuna hayu urang latihan. Sok ku hideuk tulis dina buku catatannya. Dieun tilu kalimah nu make tanda titik. Dieun tilu kalimah nu make tanda panyeluk jeung dieun tilu kalimah nu make tanda pananya. Silahkan kalian tuliskan dalam buku catatan atau buku tugas bahasa Sunda supaya kita lebih terlatih. Mung sakitu nu kapihatur, mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Wilujeng patepang deui dina video pengajaran bahasa Sunda salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.